Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soli-soliha kelas 3. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepang deui sareng Bu Neni di pengajaran bahasa Sunda semester 2. Satu acana diajar, hayu orang baca doa sesarengan. Coba angkat kedua telapak tangan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kumaha atau siap diajar bahasa Sunda dinten ayeuna? Pasti siap, kusabab kamari hidup tos libur panjang, nyaeta libur 3 minggu. Dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda. Pengajaran 4 ngeunaan gotong royong. Nah, dina gotong royong ieu nu bade diajarkeun nyaeta ngeunaan metakeun paguneman sareng paham kana eusi paguneman. Naon sih ari paguneman teh? Paguneman nyaeta kagiatan anu dilakukeun ku dua orang atawa leuwih saling tembalan, yaitu saling tanya jawab. Dalam bahasa Indonesia paguneman artinya percakapan. Nah, coba kita buka di sini. Paguneman teh bisa dilakukan jeung saha bae. Contohna jeung babaturan, jeung ayah, jeung bunda, jeung nenek, jeung sajabana. Nah, dina paguneman teh aya bahasa nu kedah digunakeun, nyaeta aya bahasa loma sareng bahasa lemes. Ari bahasa loma teh tiasa digunakeun ka babaturan. Paguneman anu digunakeun kanggo jalmi nu anyar panggih atawa anu dipika hormat tiasa ngagunakeun bahasa lemes. Coba didik contoh paguneman halaman 38, nyaeta gotong royong ngadegkeun imah. Di dieu aya 3 jalmi, nyaeta aya Ita, Didi, sareng Dodo. Nu pertama Ita. Di kamari tos di mana? Di kemarin habis dari mana? Jawab Didi. Tos nganjang ti bumi aki di Tasik, mumpung pre sakola. Jawab Didi. Habis main di rumah kakek di Tasik, mumpung lagi libur sekolah. Tanya Dodo. Mau oleh-oleh teu? Tanya Dodo. Bawa oleh-oleh enggak? Jawab Didi. Ah, teu mawa nanaon. Dan teu ka mana-mana, da aki keur kuriak ngadegkeun imah. Jawab Didi. Ah, gak bawa apa-apa, da gak kemana-mana, karena kakek sedang membangun rumah. Ita menanya, pasti riweuh atuh ari keur kuriak mah? Kata Ita. Pasti repot ya kalau lagi bangun rumah mah. Kata Didi. Riweuh nyuguhan wungkul, da ari ngadegkeun mah teu pigawe ku sorangan, tapi di lembur mah gotong royong. Kata Didi. Repot nyuguhinnya saja, da kalau membangun rumah mah tidak sendirian, karena kalau di kampung gotong royong atau bersama-sama. Nah, eta salah sahiji contoh paguneman di halaman 38. Mungkin ku hidup dilanjutkeun macana nepi ka halaman 40. Nah, ayeuna tugas di buminya nyaeta kanggo tugas di bumi hidup bisa ngerjakeun ngeunaan paham eusi paguneman.
Nyaeta kerjakeun latihan soal anu aya di Google Form. Bu Neni tos kirimnya di Google Form, mungkin hidup tinggal ngisi nama, kelas, sareng isi jawabana. Siap? Siap. Alhamdulillah, pengajaran dinten ayeuna parantos rengse. Semoga hidup sadaya paham ngeunaan naon eta paguneman teh. Amin. Nah, satu acana ditutup pengajaran dinten ayeuna, urang sasarengan maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangatnya walaupun belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar rumah menggunakan masker, jaga jarak, sareng rajin cuci tangan. Sekian pengajaran dinten ayeuna ti Bu Neni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.